Aing oge ngerakeun pisan. Saya naon sih aja. Itu wah di kebun aing kasih kebun aya kopi geura goler-goler pan eta bulan puasa. Aing mah teu habis pikir da mah. Sahan tos ngopi. Teuing, coba kopi nana teh geura Pak. Pahit teu make gula. Lieur aing mah. Ih, Nah, kusian diasaan gitu Babel. Aing tambah kesel aing mending ngeureun batur aing. Sahan we ieu. Dok, Tenang aja. nyak bisa sampai aing 2 minggu rek anas ya. Nu boga anak sana nyakin wae euy. Karena HP nah bisa gitu. Bisa nyarpis. Pikir aja nah. Jadi kieu tuh hancur tapi di aing mah sagala bisa diadean pokoknya. Disulam daun. Heeh, siap ya. Mana mana? Balik ke lah. Heuh sok, aing can beres ya. Heeh. Ayo bisa. balik ge mah tuh. Aing nyarpis di imah lah mau balik gitu. Nagawean mah kieu mah kudu di tempat tenang. Mau waras ya lo bajal mah kieu mah. Mana? Dek dia ah. Mang. Kemana mah? Gak elo jalan mata teuing. Naon? Teuing teu apa? Nama? Heuh. Wow. Kita kabeh aing mah. Dok. Aing bisa si mana? Aing di mana itu? Sing tarik ngomong teh kumaha? Geus. Heuh kumaha? Aing teh hayang guru dokter gitu, Dok. Ah. Bau anjing wah aja naon? Gocap aing we. Aing hayang ngucap mah. Guru obat tadi. Aing hayang ngucap mah. Eta, Ya aya naon? tadi tah. Ieu. Tah. Gocap anjing tah ya, oh. Dulu aing dulu. Ieu gocap. Dulu lah dia. Gitu. Dulu mah anjing. Si Faisal mah goblok. Faisal dulu. Aing gawean pengen tinggal rokok kan cuy aing. Pengen kasih Faisal sih kayak Oh, mah. bener anjing. Aing. Bayang anjing sama aja ya. Salah kumaha? Aing butuh jeung Ya kasih Faisal aja aing. Hah? Itu. Bayarnya jadi gorokan cuy aing atuh. Kau. Di mana asalnya teh? Oh itu. Tuh, Des rental. Mobil naon wae nya? segala ge aya Pak. Apaan sawet urang lah make edit. Ayo tuh. Ya. Habis teman. Alhamdulillah ya. Ya, warga yok teh nih angkut, Bang. Oh. Rental mobil. Ayo datang bae dan kumaha. Oke, baik lah Kang Keke. Oh, baik, baik. Tim baik. Oh, baik mah. Ayo beli. Siap. Mari mau duit. Tuh nah aku mah hai Bapak. Jih, Bapak gitu mau pan kudu nyokot heula. Apip, atuh nambut heula 200 mah ya kanggo ieu. Kanggo bensin. Aku mah tuh kalian punya duit ngerak. Ih, maksud teh kewang nyokot heula KTM, ka digantian sekalian. Nyaang. Oh, mohon atuh kitu mah, Pak. Ayo ya, saker bensin-bensinan we mah. Oh, mau napinya? Kayak sekanten nanya. Ya, Pak, aman. Ya, kita heula. Ya, mohon, Pak. Selamat hati-hati. Oh, lumayan udah berangkat ya. Terus ini gila. Lincoln. Apip. Ya. Nah, balik deui, Pak. Yo, hampura pisan bieu teh geus bibinya budak geus balik kalah kakana mobil cenah ngaretal di ditu. Mah dulu berarti. Heuh, hampura pisan. Pokona mah da moal ka sasair. Lamun aya nu butuhannya di bejaan dia tuh. Les rentanya. Siap pokona. Hatur nuhun pisannya. Hampuranya hampura pisan. Tenang. Ulah kapok kok resan ningali. Siap, San. Ayo, ah. Siap. Aduh. Angkat we. Aduh. Tadi depan minjem duit aing ke 200.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, buat rekan-rekan pokok nama keluarga besar Majalengka Cikijing Talaga yang butuh rental mobil, tinggal datang aja ke rental mobil Grace Rental. Beralamatkan di mana, Jang? Di Majalengka. Desa naon? Jarokaso pokoknya. Tayu nu gaduhna Kang Habibnya. Pokoknya sekali deui datang ke Grace Rental. Grace Rental. Well. Iya, halo. Oh, iya. Saya adalah orang yang terkaya berada di kampung ini. Apa-apa? Aduh, nggak kedenge atuh. Yang tadi kan atuh ngomongnya. Kalau masalah uang, saya sih banyak. Di bank, rekening banyak. Cuma kalau istri, Wah, nanti tunggu sebentar. ada apa? Ngomong-ngomong, Neng masih sendiri? Ya, sendiri. Kalau kamu mau jadi istri AA, Tah si borok kokok kasih resikonya. kalah ngobrol Gimana? naon jeung saha deui teh jeung awewe ya ampun. Jadi Awas ya tempokeun eta si koplok. mau nggak kamu dijadiin istri sama AA? Maaf, A. Tapi bingung. Bingung kenapa? Udah punya calon suami. Calon pemajikan saya kemana ini teh? Aduh. Awas, bingung. Alasan. Sayang, kamu dicariin sama siapa ini teh? Ini, A. Orang terkaya sekampung. Aki-aki, nah maksudnya ya mau calon istri saya, ha? Oh, ini calon istri ya? Iya. Sok yang kumaha? Yang ke rumah sakit? Yang ke kuburan? Apa kumaha? Sok urusan kumaha ya? Udah, kita cuma mau nanya. Maaf, Udah, Pak. Cicing, guys. Udah, Aki-aki mah 2 detik elek kurang mah. Bubuk. udah, A. Sok. Ini sapaeuna jeung aing. Aki-aki. Sia yang naon jeung aing. Naon sih ngajak gelut jeung aing? Nah jadi Sok buru. enggak. Asli hari Tadi sih ngajak gelut jeung aing. Jeung aing sok. Ih, Kang, kalau lagi marah ganteng banget. Ih, jangan marah dong. Tadi mah cuma heureuy saya mah. Maaf. Saya. Ayo. Ayo. Ya, cuma heureuy tadi mah. Aduh, kok gitu ih, aing. Ku aing ieu mah kudu dipecat ieu supir orang wadal teh sia. Aing tempokeun sia. Tuh kan, cuma AA lagi Goblok, yang bukan tepat supir, buat teh. kamu. Selain AA kaya, Ama, Mulai isuk orang gawe. Teu kudu nyupiran deui. Bu Bos, maaf. Ini, Bobogohan wae. ini mah teman saya. Baru Temen-temen. saya dipecat, Bu. Ya, gak usah kerja lagi. Supir, aki-aki, ngaku beunghar. Cuma pemikiran, nak. Maaf, Bu. Well. Bye. Well, bye. Nasib.